Anu tadina kuleuheuk kieu jadi perlente kieu, jadi ginding baraya hayu urang tingali proses kumaha sangkan ginding kieu. Tah, mula-mula urang naon, bodasan heula teu nepi dasaran da ieu mah catna masih keneh cat, duko nya upami sintetis kedah dikupas heula, janten upami langsung ditimpah engkena teh rintik atau nepi keriting tah. Kieu hasilna parantos dibodasan ayeuna urang warnaan baraya. Tah ieu proses ngawarnaan luk paku sareng sajabana-sajabana da ieu teh anu didominasina teh ku, brom janten si daun-daunna oge kembang-kembangna wungkul anu dicet teh baraya, janten anu langkung dominan mah ieuna, bromna nya. Tah ieu versi klasikna baraya. Ieu wayang golek Arjuna baraya tah. Parantos kieu tah teu can kabeh tah urang lalaunan urang papai hiji-hiji kembang-kembangna oge daun-daunna urang cetan dugi ka sapertos kieu tah. Sapertos kieu kantun urang ngebrom baraya parantos kieu mah urang brom sadayana iwalti meureunan rambutna tu ai rambutna mah dihideungan baraya. Tah ieu teh urang brom we sadayana ieu teh ulah aya nu kaliwat anu sela-sela ieuna mah. Tah perbedaanana upami wayang Arjuna klasik sareng anu ayeuna nu kekinian lah. Janten si ukiran luk pakuna teh dicet ari nu ayeuna mah. Dicet teh dalam artian diwarnaan gitu. Ari anu kapungkur mah da kieu dibrom we sadayana tapi katawis naon nya disebatna teh artistik pisan gitu. Benten upami anu pemerhati wayang mah janten aya perbedaan gitu aya beda aya sir anu beda gitulah lain ngandung harti wayang ayeuna henteu alus lain gitu alus duanana ge ngan meureunan aya sisi anu teu bisa dijelaskeun gitulah dina rasa gitu barayanya. Tah abdi oge penggemar wayang-wayang klasik baraya gitu sanaos abdi tukang pengrajin wayang diajar jadi tukang nyieunnan wayang tapi abdi favorit teh wayang-wayang kos kieu kitu baraya. Tah ayeuna ulang lanjut kana naon disebutna nyisian ieu teh sisi-sisi eta teh urang cet kita sapertos kieu dina ponina. Tah sareng meureunan sisian-sisian ieuna tah dina susumping teras dina ukiran-ukiran nu sanesna lajeng urang kana proses meleng atanapi mempertegas karakter wayang tah upami teu dipeleng moal katingali meureunan ieu teh na panonna di mana da ieu mah teu diukir nya di garet hungkul ku peso janten kedah dilukis sadayana panonna sareng nu sanes-sanesna oge kitu tah. Teras wae urang lukis sadayana ieu teh ti mimiti ti panon teras kana halis meureunan tah sapertos kieu ayeuna urang bereskeun anu sabeulah heula tah ieu urang cieun efek-efek bulu dina halisna tah sapertos kieu ieu ngangge naon ieu ngangge koas baraya. Koasna ngadamel nyalira upami di toko atau nepi dieu mah teu aya da naon atuh koasna koas ieu mah keur khusus keur meleng atau nepi keur ngadamel guratan-guratan alit tah. Ieuna urang lukis oge dina ieuna ieu mah pan nangkana topeng nya baraya janten henteu siga jalmi pada umumnya ieu mah topeng baraya. Tah teras wae urang lukis si halisna teh tuh. Tah pamitos kieu meureunan cobi urang kongkolak panon sanes kongkolak meureunan ieu mah siki panonna nya. Tah siki panonna oge sami urang pasihan ieu ciri tah pamitos kieu tah ieuna oge urang kurat tah ieu teh efek baraya sanaos sakedik tapi nyieun naon nya nyieun hirup lah istilahna tuh. Sapertos kieu urang lanjut kana proses anu salajengna nyaeta ngantingan tah.
Janten katawis gindingnya baraya langkung we gitu, langkung ginding. Tah ayeuna urang proses perakitan. Tah ieu ngangge acuk hejo da ieu teh pamunut anu pesena hoyong ngangge baju hejo cenah baraya. Nya urang cumponan kahayangna lajeng urang pasangkeun we ieu. Tah upami tos kieu mah urang pasangkeun leungeunna tah. Ayeuna pasangkeun leungeunna wayahna paneurikeun meh teu naon, meh teu ridu kitu upami tos di leungeunnan mah ridu baraya teu nepi heureun. Upami tos kieu mah urang pasangkeun we huluna. Tah angge sampurit teras urang pasangkeun tah si huluna. Tah kieu baraya urang spill. Tah kirang langkung sapertos kieu baraya ieu wayang golek Arjuna nu bakal meluncur ka Banten ieu teh. Kapangarsana Bapak Rohendi. Hatur nuhun cak.